Kang Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda kalayan yasana Nyi Tigar. Kalayan judul Tesangka. Yang akan kasepuhan. Mah, aya serah ti sakola kangge mama. Cek budak, basa mulang ti sakola. Serat naon neng? Tanya teh. Mama diangkir ka sakola. Neng pan murid alihan ti luar provinsi. Cek budak, song ngasungkeun surat. Teu tatanya deui. Surat dibaca. Unina menta kuring ngabereskeun administrasi kapindahan budak ka sakola nu ayeuna. Budak muru ke kamarna, ku kuring ditutup. Aya nu nyereset nyetan kana hate. Lamun ras ka bapana nu mang tahun-tahun ngabohongan kuring. Alasan sering aya pagawean di luar Jawa. Ukur sabulan sakali balik ka imah. Nepi ka waktu budak medal ka alam dunya oge, manehna teu nungkulan. 5 tahun rumah tangga kakara kanyahoan. Sing horeng kuring teh pamajikan Kang Hilman nu kaopat. Sawelas tahun kuring indi teu lembur. Nuturkeun lalaki nu ceuk rasa kuring harita mah pangsampurnana keur jadi imam dina rumah tangga. Indit bari nyingkahna lalaki nu keur ukuran kuring harita mah jadi lalaki nu teu nalipak maneh. Mika hayang ka kuring bentang desa nu pada marebutkeun. Nepi ka hiji waktu saking kucua ka manehna, ciduh kuring lamokot dina beungeutna. Harita teh malam minggu manehna datang ka imah. Dibagiakeun ka cida someahna ku emah jeung bapa. Tapuguh manehna saurang guru ngaji di masjid. Cenah mah loba mojang lembur nu barogoheun ka manehna. Malah loba kolot nu baroga budak awewe hayang ngulung mantu ka manehna. Ngaranna Roji. Sok nyerebut Ustad Roji. Neng, aya Kang Ustad ya, ajak ngobrol heula. Ma keur kagok ngestrika. Ma ngetrokan panto kamar. Pan aya bapa, Ma? Cekeng teh ngajawab di jero. Bapak ka bumi Pak RT nuju gempungan. Cek emak. Hoream oge kapaksa hudang. Ngan samemeh keluar, kuring lepun ka Kang Hilman. Kabogoh kuring sangkan datang ka imah. Kang Hilman memang can dikenalkeun ka emak jeung ka bapak. Tapi kuring yakin emak jeung bapak bakal satujuan ka Kang Hilman. Sabab Kang Hilman jalma beunghar ka mana-mana kana mobil sorangan. Neng, nyeri ngaos atuh unggal dinten Jumaah sonten. Pokna sanggeus lila pabetem-betem tayana nyarita.
Nah asana teh make jeung nitah-nitah ngaji sagala. Kumaha kuring we? Tong ngatur-ngatur kana hirup batur. Tembal kuring rada amarah. Tuang ibu sareng tuang Rama numi warang akang ka dieu ngajak Neng diajar ngaos. Pokna leuleuy. Taya riuk-riuk nu kasigeng ku omongan kuring. Ajak we emak jeung bapa, tong make ngajak kuring sagala. Cekeung teh asa beuki ambek. Ngadenge emak jeung bapa nitah batur sangkan kuring daek ngaji. Teu sae nyarios kitu. Bapa sareng emak bakat kunyaah ka Neng. Pokna deui, leuleuy. Yah, Ustad, dengekeun. Kuring teh jalma loba nu mika nyaah. Sakedeung deui ge kabogoh kuring datang ka dieu jalma beunghar, teu jiga maneh. Ta jalma taya kagablek. Diburuhan sabaraha ku emak jeung ku bapa pikeun mangaruhan kuring. Keur kitu, kadenge suara mobil eureun di buruan imah. Kuring gancang keluar, leungeun Kang Hilman ditungtun asup ka jero imah. Hiling geura indit, calon sake kuring geus datang. Ceuk kuring bari gek diuk pagegeye dina kursi panjang jeung Kang Hilman. Teu kenging kitu, teu acan janten mahram. Harita kuring asa dilunjak ku pantar ustad nu kakara boga ilmu sacurug. Geus wani ngahalangan ka kuring. Jung cengkat ngadeketan Ustad Roji. Pipi Ustad Roji ditampiling. Tuh cukup ku kitu, crot. Beungeutna diciduhan. Gancang nyingkah ka itu. Aing teu butuh daot ti maneh. Cekeng teh bari ngajenggut buku Ustad Roji sangkan gancang balik. Sarminah, anaon eta teh? Make yang musir cep Ustad segala. Manu nitah cep Ustad ka dieu. Sangkan maneh dek belajar ngaji. Manu rojo ti jero bari ngajewang leungeun kuring nu keur ngajenggut Ustad Roji. Kuring diseret ke kamar ku emak. Cepret, panto dikunci di luar. Kadenge emak sasadu ka Ustad Roji, terus nitah balik ka Kang Hilman. Saminggu ti harita, najan kapaksa lantaran kuring ngancam rek namahan pati, emak jeung bapa narima lamaran Kang Hilman. Teu jauh antarana kuring ngahiji rumah tangga jeung manehna. Basa kuring rek pamitan rek milu jeung Kang Hilman, emak jeung bapa teu nahan-nahan, malah jiga nu ngajurungkeun. Poe Senen, indit ka sakola budak pabeubeurang. Pikir teh da ukur ngaberesan administrasi budak. Dianter ku salah seorang guru, kuring dibawa ka rohangan kepala sakola. Basa kuring asup, pupuh sakola keur nu kangen jika keur milihan buku di lomari buku tukangan mejana. Ilujang siang, Pak. Iya, aya orang tua murid Maya Rismayanti tos dongkap. Ceuk guru anu nganter. Oh, mohon sakedap. Ceuk kepala sekolah bari tonggoy milihan buku. Mangga calik, Bu. Ceuk nu nganter bari nunjuk kana kursi di hareupeun meja kepala sekolah. Guru nu nganter keluar ninggalkeun kuring. Teu lila kepala sekolah malik. Ibu nami Pananyana tekebat kalah melongkak kuring. Kuring sarua jadi tepuguh rasa. Teu nyangka sacong ngabuuk jalma nu bareto beungeut tala mongkot ku ciduh kuring. Ayeuna aya di hareupeun bari boga kalungguhan nu pangluhurna di ieu sakola. Jeung budak kuring diajar di dieu. Kang Ustad, cak barayang
Sakitu anu kapihatur carios pondok teu sangka yasana Nyi Tigar. Da kitu kahirupan mah baraya. Seueur kajanten-kajantenan anu teu tiasa disangki-sangki kumaha pimatakeunana. Si tokoh anu ngaraos asa aing panggeulisna, asa aing seueur nepi ka deudeuh nepi ka resep. Wantun calutak ka ustad anu padahal mah sumping ka bumina teh diangkir ku ibu ramana supados ngajak ngaos ka si tokoh. Namun malihan dihina dugi ka diciduhanana. Kumargi anjeunna ngaraos asa aing gaduh papacangan jalmi beunghar. Anu geuningan anjeunna mung dijantenkeun istri anu anom. Dugi ka diantepkeunana. Samulihna teh eta jalmi anu kapungkur dihina ku si tokoh janten jalmi anu gaduh kalungguhan. Pangluhurna di sakola tempat putra si tokoh diajar. Hatur nuhun ka Nyi Tigar anu parantos mercantenkeun sarpona ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Kalayan dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.